اللهم صل وسلم وبارك عليه. هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلى معنا يا حضار وهو عبادي يوم المعادي Yuk, sesarkan sari sholawat. Insyaallah.
salli wa sallim wa barik. alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur wa nikmatillah hadirin sadayana jamaah anu sami kampal panggil ibu bapak sadayana kaum muslimin muslimat anu aya sabeudeureun dusun marga mulia desa Makaris sadayana kum jadi wiji-wiji pribadi sadayana dikawin masyarakat RW 01 dugi ka masyarakat RW 10 sadayana mohon aroge ti luar desa sadayana wilujeng sumping haturan sadayana ka ieu bebengkot. Warga hadirin sadayana, ku salawat insyaallah hati bakal tenang, tentram, ayem. Insyaallah, ku kituna ku ngaos salawat urang dina mana agungkeun Rasulullah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana sagala pamaksadan, sagala doa pasti dijabah. Ku kituna aya lagu kapidakeun aya badelana versi Wansi Siliwangi panginten anu kapihatur aya request sebaliknya di jamaah sadayana. Kukituna wargi hadirin sadayana sakedik jadi jimat pamatri ageng sing jadi manfaat barokah nu teu damang insyaallah sing diangkat panyawatna teu damang insyaallah sadekitna sing jadi jimat pamati ageng sing dimanfaat naon wae rezeki anu dikeluarkeun dengan ieu insyaallah. Iya, mangga. Kukitu lagi sadayana dina hate urang pangentennya aya rasa nyeri, aya rasa gundah, aya rasa bingung. Insyaallah kasusah kabingung ieu bakal dilepaskeun ku urang sadayana. Aya insyaallah lagu sholawat nariyah anu bari sakadugikeun. Insyaallah ku sholawat nariyah ieu sadayana ibu bapak sadayana menuju gaduh maksad para pedagang, anu gaduh seniman, anu para petani, kaum buruh insyaallah sadayana pada senang anu gaduh panyawat dengan ieu insyaallah baris dilandongan ku angsan sholawat. Aya sholawat nariyah kabidangkeun insyaallah anu gaduh rezekina sakedik insyaallah pangitanya mangga bersyukur insyaallah. Sareang sareng kang gonce sabaraha kanca sholawat nariyah diatur. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Yuk sesarengan sadayana anu gaduh panyawat dina hate, dina gaduh panyawat dina rohani jasmani urang sadayana, keluarkeun sadayana dina hate urang, aoskeun sholawat nariyah ieu insyaallah. Jadi ladong, jadi parepeh dina hate. Sumber badina bayah kiwari keluarkeun panyawat teh insyaallah. Ku aosan sholawat dari sesarengan. Maka insyaallah ku kebarokahan ku sholawat ini. Yuk sesarengan sadayana. Masya Allah. Sadayana sesarengan yuk. Insyaallah rezeki dikeluarkan sing barokah sadayana. Hiji tanda kekuasaan Allah. Allah jabut segala panyawat diri sadayana urang sadayana. Kaum pedagang insyaallah sing pada senang sing laris manis sadayana. Insyaallah dengan dia mulai isim mulai dia era. Mangga sasarangan juga. Masya Allah. Yuk adu gaduh panyawat insyaallah dengan nyesirkan samun dina jadi yuk. Masya Allah. Keberkahan Rungsun ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamu kijatan galantungannya sholawat
sadaya pamaksadan, segala kehoyong, segala cita-cita insya Allah dikabul. Insya Allah ikhlaskan hati orang, ridhokan hati orang ke Allah. Insya Allah berkah sadaya dan membawa salawat. Masya Allah. Yuk, sambil ngurus di hati orang sadayanya salawat seserangan. Masya Allah. Baik. Wasalim salaman sesarangan sadayana ala sayyidina Muhammadillah. Masya Allah berkah. Aduh bingung, aduh sisa, pasrahkan ke Allah, berdiakan pada nama Allah. Hati orang ikhlas ke ridho insya Allah. Yuk, salawat pengobatan sadayana sasarangan. Yuk, saya diusapkan karena saya orang sadayana sambil salawat di kulo. Anu berupa nyawa sadayana usapkan di sadayana orang sampai anu dengan mastakana sadadana sadayana insyaallah sambil ngawal salawat.
Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. عليه